Henteu om ya banyak kamari ke orang aya nu ngobrol kieu ya. Cenah jeung naon cenah mas santren lila-lila cenah. Jeung naon cenah ngaji lila-lila tapi masih keneh kitu mah cenah perubahan hirup teh cenah. Rokok hese cenah, duit hese cenah. Ngaji teu bisa kendai atuh cek urang teh nya. Meni kudu riweuh hirup di dinya jeung di dieu teh beda atuh nya. Da manusia teh dilahirkeun ka alam dunya teh meureun beda-beda milik jeung beda-beda rezekina bos. Kan bisi pajarkeun urang teh boga jeung ngaroko acan tak urang disepilkeun jeung anu ngobrol eta teh asa rada teu geunaheun kitu urang ngobrol ngadengin lagi kitu nya. Bisi pajarkeun urang teh boga rokok yo deng eta tinggal eta ku dieu nya. Tah teh nyo ari ieu teh naon? Ari teh naon? Itu rokok lain. Itu rokok lain. Tah rokok lain nu kieu teh bos nya. Sok kayangan rokok naon? Samsu aya, Magnum aya, coklat aya, kretek ge aya, tobako ge aya, tah bisi pajarkeun santri teu boga jeung meuli-meuli rokok-rokok acan. Tah tinggal ieu teh naon? Rokok bos nu kieu teh. Rokok tah teh nyo.